Kek sahanya? Karena rancangan jemput, pokoknya hilap deui. Oh, nya. Duh, aing sekolah tes kubari poho. Kamata tes di mana? Bade ka Bumian teh puguh. Kalau sama pernah di dieu. Nya aya tuh. Kedah, seputar ka Sumedang. Mun terang pami eta mah soal kamari terus aya nelepon. Nah, ieu mah peryogi ka Antona. Nya aya tuh. Ya, terus di dieu we nyaurna. Nya we perjalanan. Jadi dia tuh begenahan. Kumaha? Kieu anto satacana punten nya pami rada kumawantun. Kalem we, sok kumaha? Naon rek diobrolkeun teh? Kieu anto abi mah kaimutane masalah perjodohan jemput. Geuning apal? Nya terang soalnya jemputna sok nyarita wae ka abi. Nah, jujurnya abi mah rada teu satuju karena perjodohan eta teh, termasuk jemputna teh teu satuju awal mah. Terus? Tah saantos jemput pendak sareng calon istrina teh nyarita di ka abi. Nyerita kumaha? Cenah. Saurna teh mohon satuju dijodohkeun teh, bahkan siap pami ditikahkeun ge. Tapi kunaon asa janten kieu abina teh? Kieu kumaha? Nya hata teh asa teu mikeun. Jauhnya we. Komo upamimputna sok nyarioskeun istri nu itu teh. Jauh timburu wae. Neng. Seneng berhak timburu. Kusabab seneng boga rasanya Tapi di sisi lain seneng teu berhak ngalarang. Kusabab seneng ukur baturan. Pan aya nu ngaran babaturan kudu silih dukung. Silih tulung, lain silih suntrung. Komode lamun silih tikung. Mun ngartos. Asa bararingu meuli kieu. Neng, tingali. Langit masih kena lega. Jagat masih kena ngampar. Ulah ngungkung ngagulung kabingung mikirin hiji tangtung. Lelaki lain ukur hiji. Jajaka lain ukur seeta. Rek amis, rek pahit. Ulah kajajah ku hiji rasa. Aya jalan ke jalma daek ikhtiar. Aya harapan dikeun jalma daek kadua. Udang turun sang harapan. Keun, da cuda menggeus aya nu ngatur. Urang mah syukur bisa ngarencanakeun. Kitu Neng. Jemput enak karena nyari itu. Hasil tuh dagangannya. Asa aku melang we. Tok! Hoi! Tok! Tok, gawat tok! Gawat! Gawat naon? Gawat, pokoknya mah gawat. Si Deha. Nya kunaon Deng Deha? Berubah. Hah? Berubah jadi termos?
Lain. Jadi Ultraman, Ultra Flu, Ultra Cup. Lain berubah wujudna, tapi berubah sikapna. Ayeuna teh ngaleungit. Sikap nu ngaleungit. Lain sikapna nu ngaleungit, tapi jelemana ngaleungit. Kabur. Hah? Kabur? Melarikan diri? Nyaduh. Diisuk eueuh. Hah, paling ge eta mah ulin ka waturana. Geus puguh kabur, lain ulin. Yakin eta kabur? Yakin? Yuk buktina. Mana ka dieu? Hapunten. Sanes dia sulaya kanu janten raka. Sanes dia nantang kanu dipikahayang. Ayeuna lampah di asa tepugu lengkah. Asa nyerang tanjakan, asa poe kalimunan. Dia teu tiasa nyandiwara nyalimutan rasa nu sabenerna. Najan dibibita ku lobana harta, najan diolon ku rupa-rupa kaendahan. Rasa dia teh angger nonggongan. Ukur tapak mangsi nu wani ngawakilan diri. Ieu wanci dia pamit. Hampura. Udah jantan, atau jantan, berarti bintan. Duka tuh cuman kieu ningang situasina. Tapi kade anak tong nyaur ka sasaha. Mohon tenang wae. Dek kumaha lamun pamate asono? Ya, pemakan atuh ka bumi ka Intan. Da dia ge ikhtiat ke dalam ngomong sama adaptif mah. Sami atuh. Teh Rasami. Ya bener ai cek batur. Ai nuker kasmaran teh. Dunia teh asa milik duaan. Katanya dipipireun oge tadi teh dipalire. Teh kitu oge atuh teh. Mun teh ieu tepangkeun nu salami ieu janten ku Gusti Ati papaesna teh dea teh. Tepangkeun teh. David Jiwong. Aja. Atuh karang ulang meraluk pikiran ka mana neanganana. Geus kieu we lapor hansip sok. Ulah lapor ulah hansip lah. Urang we heula. Kieu we. Ayeuna mah tatayakeun we lah sok ka baturan deketna. Arapal teu? Puguh ge teu ararapal, saha-saha wae. Ripuh. Hah, ayeuna mah kieu we. Barudak zaman ayeuna mah teanganna ulah di dunia nyata, tapi di dunia maya geura. Model FB gitu. Nya, boga teu? Henteu puguh. Tegol pisan ning ah. Nu di dinya ibu gak? Iya. Atuh nya hanteu. Hai gua. Dek, teh aya nu ningali atana pilu terangan dia mangkat ka dieu teh. Saraos sama teh aya teh. Saya tuh. Janten ayeuna mah dia teh tos bulat paniatan teh. Apa teh? Moal kaduhung. Moal. Da yakin masih aya sapasi impenan, masih aya sakotret harapan, bakal dipapai di tarekahan. Da yakin bagja diri pasti ngajadi. Nepi ka saya yakin kitu. Nya syukur ai sarua yakin sarua pageuh mah. Ngan teteh mah nitip. Kade ulah kabawa ku sakaba-kaba. Ulah kagoda kuno can puguh rupa. Ngaranna hubungan mah pan loba cocoba jeung gogodana. Dina susah maturan, dina senang ngelingan, lain kalah aing-aingan. Lamun aya nu salah bejaan, lain pabeja-beja kasalahanana. Sabab cinta lain saukur eusi calan. Teteh mah jorang. Maksud teteh mah lain lenca asak. Maksud eusi calana teh duit, harta tuh. Tah, persorangan. Kayak. Saha kara? David teh.
kusabab hubungan sorangan duaan teh sifatna bubunian. Ni HP letah satu kangen akal jeung elingan. Sabab lolobana masalah nu timbul lantaran manusia teu bisa ngajaga litahna. Repeh leuwih hade daripada nyarita. Teu guna komo matak pasea. Semet dia ngarti. Hartos lah. Man! Man! Adio! Mamang toh, rek bayar kalapa? Tah, geus kalapa di wae. Geus ke heula, ya anu leuwih penting. Naon nu leuwih penting teh? Ayeuna maneh boga Facebook teu? Boga, ai kitu. Sok buka. Nyarek naon heula? Geus sok buka we heula. Yuk. Ji, kalau ngapulun wae. Rek kumaha yuk? Kieu. Deek ek nepo adi deek. Sugan aya di dinya. Nya saha abdi amang? Dea. Nu dipikah hayang ku si cemput teh ha? Nya, aya teu. Ke, asa nama berteman euy. Nu ieu lain. Nya, tah nu eta. Sok man, cik buka statusna. Atawa foto-fotona. Op. Di saha? Teuing. Ieu mah si David Ciwong. David Ciwong, sana si dia. Aduh, kurang apal. Apal tadi dinya? Ih, puguh ge teu apal. Dulur lain baraya lain. Rek dicurigai ieu. Sejadi ieu nu matakna dia nyegat kana rencana orang teh. Man, ieu orang mana? Apal teh imahna? Si ieu mah urang lembur tonggo, ngan di mana mah teu apal. Haram jana. Namun nya ieu mau adi deek, dicakruk teu sampe aku deek mah. Yuk, tangan. Duh ah. Manto, kumaha du calapa?